Barudak, hayu laksanakeun sholat. Sholat ulah ditelat-telat. Engke arurang bisi berat di akhirat. Masalah ibadah Gusti Allah nu marentah. Menya urang rek ngabantah. Ka Gusti Allah ulah gagabah. Kade ulah hilap sholat nu 5 waktu. Hayu gancang buru lakonan lain kalah kakitu. Hayu sasarengan. Hayu urang babarengan. Sholatna di masjid. Yo mari kita bangkit. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله